Ya hasil karya nyawer-menyawer pengantin. Beres dilangsungkan acara ketika sok diayakeun acara sawer panganten sok sana sawer panganten ieu teh aya ti luhurna punten pasihan jalan kage pangantena nanging sawer ieu mah rubikeun tawih syukur ka Allah Subhanahu wa taala rena neng Irma sareng AA Rio nuju di paparna nikmat anu agung nikmat amal atas luta nyata parantos Indonesian di dia mah nyawer nanti kurang marah kuih balah pasti adalah pengantin apa sok bekal tak gitu di bekalan nah kedua tangan sok di bekalan nah anu iya mah ulah bakal diawurkeun antosan panduan ti abdinya keseak nu mimijeng nu bapak nang bet biasa nu ieu diawurkeun mimijeng bapak antosan panduan ti abdinya ke heula ada urang mah ngidungna ge sataun sajam mau ka diawurkeun sok wae saralik wae heula. Jadi bade dahar kalahar wae alami ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ngadawuh Isa ngajelaskeun pamaget kawasa pisan Aryo salaku panganten pamegat salaku suami wajib masihan mas kawin entos kontan sabaraha 4 juta seer pisan Irma tos di mas kawinan ku Aryo kontan pasikeun jiwa raga Irma karyo kontan oge mun disuhurkeun kewengi pasikeun kewengi disuhurkeun ayeuna pasikeun ayeuna Aryo bade nyuhunkeun ayeuna hah buru da geus di mas kawinan kontan kaci moal nyuhunkeun ayeuna lajeng Aryo kawajibanna ngadidik ngabimbing nganafkahan untuk ngungkul di boboan tapi kena di jajanannya Irma mah wajibna kawajiban teh seueur mah wajib nurut ngungkul geusnya ka akad salaku seorang suami doana kangge panganten Allah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bapak kababayannya warwer bae il anu biakadan mugi Allah maparina kaberkahan kasalamatan berpendak jeung kabagjaan heuh atuh sok Pak Rahim mugi Allah ibadana wur di awur atas kertas di awur iya teteh wur di awur permena di awur wur oh gedangan mah sawah sakotak jeung tangkal cengkeh sakebon mangga Irma sareng Rio ngadeg mayut kapali ditu mayut ka ditu Rio mayut ka ditu tangan tilu dilempar murah
acan-acan oke. Terus di beberapa gue jadi sararoak panganten lagi kada regdeng. Dina tangan tilu Irma gelis alunkan kapangkernya di niatan sodako mudah-mudahan jantan jalan rezeki bikin rumah tangga hidup doakan kapalnya itu nanti mangga dialunkan bismillahirrahmanirrahim hiji dua satu ulus hiji ini karena kurang urusan ada bentok baik hiji dua tilu mangga diawurkan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Prosesi adat sawer panganten parantos beres di kapayunkeun aya kene beta Bandung mah eta aja tadi kabri nyakeun bae aya sesama dan can kabere. Bapak hajat tuh sehat. Alhamdulillah prosesi adat sawer panganten paratos beres di kapayunkeun dilajeng kana prosesi adat huap lingkung nanging acara huap lingkung ieu mangga sambil dilajengkeun hadrohan we di pondok pesantren di Banjaran Pangintennya simkuring selaku pemandu acara Ikru Syakira aya di Desa Kertabasuki Kecamatan Ngaja Kabupaten Majalengka anu didukung ku Ciwongso. Oke, Ciwong Decoration. Jadi fotografi yang kenapun kebiasaan merayakan irangan kalapatan di akhiran ku barokallahu wabarakatuh wajama bainakum fi khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke menang non ya? Iya hasil karya nyawer pengantin guys. Buka